beb nuju naon ih mani repeh wae yeuh da aa mah canengan anu lain deui aa mah nungan neng balikan deui jeung aa nyarios atuh ulah repeh wae jadi moal balikan deui yeuh aa mah da hoyong keneh jeung neng aya neng hoyong keneh teh jeung aa lamun hoyong keneh hayu uang balikan deui dari satu neng nu repeh wae aa kangen naon ieu teh nu murag euy HP euy HP murag HP Abi HP murag yeuh HP Wah, beli gelis euy. eta HP murag mohon sami-sami namina saha nami Abi teh Robet oh Arobet ih sanes kitang tus teuing abdi disarwakeun jeung sapi Nabi Amar Renaldi oh Arenaldi oh nunya atuh oh mangga sami-sami bili penak deui ieu nomor Abi catetnya teu kedah sok atuh sabaraha nomorna 0856 17111858 catetnya oh sip namina saha Sari oh Sari oh sip oh ti payunnya oh mangga aduh kontak lah nu kamari nu kamari teh saha nya ngaranna teh oh Sari aduh capek oge halo sareng saya iya Abi Renaldi anu kamari teh nuju naon Bi nuju lari di situ Ciberem oh atuh caket mun kitu mah aya atuh uang pendak ayo antos di jembatannya yuk oke ke jembatan yes enak mah geus bisa meresot deui geus sabaraha bulannya sabulan mun sama enak bisa meresot deui meresot langsung cawok ke jembatan Bah. Kemana si Abah teh? Kok ngajak nengan supa ke situ teh? Bari kemana incing nama ieu teh? Jampe manggil si Abah, cek si Odin. Do, aku suka do, ku hanya mau do, abahnya Ibro. Bah! Suara si Ibro. Ayo naon, Bro? Di mana, Bah? Lelet tuh dasar wae. Ya di situ. Nah, ngajak nengan supa kasih teh. Tadi gimana sare wae? Geus borang ayeuna mah. Tuh abatas di makam Odin heula. Terus naon? Sejarah atuh. Ayo supana mana? Mang itu. Aya panan. Capek itu mah dia.
lihat pemandangan mengharap ikan kongok. Ya. Bah, gelis itu bah, yang itu bah. Cicing mana mah leutik keneh. Cocok mah bah itu bah. Mahal di mana mah leutik keneh. Bisa 8 SMP ayeuna teh. Sakan SMP aya otak juga taham mana mah. Kalau mah kudu kos abah kesepian, nyai kita balik-balik. Eta aya Lu jomblo pona mah. Aya mau ke bogo bah. Cicing sukan deui mun geus gede. Mun geus balik si nyai karena bisa bobogohan. Enggak apa-apa bah, kita save boy. Cicing. Cicing. Yang itu. Hai guys. Sok atuh efeknya sing alus, efek selebgram mah kono alus. Terus gelis kieu, terus glowing. Aduh kala. Ieu teh capek eung. Urang teh kantos jelong-jelong ku geus kakurilingan kabeh salagok nini. Ayeuna mah urang teh kudu neangan gosip terupdate. Pan urang teh saha? Duo darah. Odah, Era. jadi urang teh kudu neangan gosip terupdate. Hayolah. Oh itu. Ah. Duh, gemper em. Kemarin tos lami ngatosan. Ante masih ngantosan satuan ge tina naon abi mah. Ah, sami masing satebih di mana neng ngatosan ge ku aa mah tetep di jugjug. Oh nya atuh. Ayeuna urang ka mana? Tah, bang cek di dieu bae menikmati pemandangan situ. Ayo atuh. Ayo. Aduh. Neng, bang MMM yuk. Iya mah banget. Emang terang gitu MMM. Henteu. MMM teh moto-moto. Oh moto-moto. Ayo atuh. Ayo sok. Wah bah, keur pepotohan geuningan bah. Baper ibu bah. Wah, duluan nih, duluan. Api-api ngalet teh yuk. Api-api bah, urang api-api mau ngerapikan kongok. Kira lagi sejati di foto bah. Sekedar tahun tri foto teh. Teu boga HP. Yuk ayo orang jalan-jalan sambil mengharap ikan kongok. Kemon, kita mengharap ikan kongok. Odah dan Era. Nyatu urang. Ngejuna raon ceu. Ya tuh biasa we jalan-jalan nuju milarian bahan gosipeun legok nini. Oh, gosipkeun abah atuh. Abah Ibo terbaik. Teu hararayang, teu payu, bulukan peot. Gegabah, kemahanya kal ngomong gitu teh. Alah. Ih kala. Itu teh jiga si Renaldi. Oh itu si Renaldi. Itu ditukar naon jeung saha deui? Can apaleun. Pan itu teh si Sari, bahan kelas orang kene, sa SMP, sok nini. Ayo bah, yang orang ngeharap ah. Kan eueuh harapna ge. Lah atuh bae orang nampok ku ikan kongok. Ah ayo. Ayo. Bunten atuh aja. Oh, pamuda ka budak SMP. Urang gosipkeun. Gosip anyar ieu mah euy update. Hayu atuh hayu. Ayo. Kayak jadi kabuka. Ih, teu nyangka Renaldi. Renaldi Gusti. Naon? Eta itu budak SMP. Ari nu kamari ka manakeun? Tuh kamari naon? Alah, sok api-api nu kamari ongko marekot katingali teh teleponan kene, ketemuan kene ongko kamari ge. Hah, leresnya? Nu bener, dah itu. Ai kamarinya, nya kamari karek ningali nage awewena. Parang jeung maneh. Kumaha kabarna nu kamari teh geus ganti deui wae. Naon tuh angkat cepuk wae. Oh. Gosip anyar ieu mah anjing. Yeuh naenya ka HD abi mah ngawartosan. Renaldi mah geus teu aneh ka abi kiran. Terus kantos ngarayu ngabere teu ditanggap Lempel. bener Renaldi. Urang mah nya level lagi jeung aki-aki anu beunghar anu babari paeh. Tah bener eta pokona mah ka HD we nyangna peupeujeuh ka HD. Kadenya Renaldi ulah bangor. Hah, leresnya aya teh. Itu bohong. Oh, nya. Bener, tuh. Abi cerik ngabayangkeun manikot kajamna anjeun teh ka diri abi. Nyangka.